Nama saya Adi. Saya akan menceritakan pengalaman saya dengan teman saya yang begitu sangat mistis dan menjadi malapetaka buat teman saya. Suatu hari saya mengantar teman saya yang ceritanya main ke seorang rumah cewek. Ya akhirnya saya pun mau diajak oleh teman saya. Ya sebut saja namanya Jenal. Hai bro, ngapain lo? Lagi santai aja gua. Nih ikut gua. Kemana? Antar gua yuk. Kemana bro? Sama cewek. Boleh lah. Jauh gak? Deket. Pokoknya deket. Antar aja. Ya kalau dekat ayo aja gua mah. Come on. Akhirnya saya pun bersama teman saya yang bernama Jenal berangkat. Yang dimaksud mau main ke rumah salah satu wanita. Setelah sesampainya di rumah wanita itu, saya pun menunggu di dekat motor. Dan teman saya pun masuk ke dalam rumah. Setelah 30 menit berlalu, teman saya keluar dari rumah si cewek itu dengan keadaan wajah yang awalnya gembira, pas keluar menjadi murung. Kenapa lo keluar rumah bukannya senang lo bis indahoy? Apaan? Gua ditolak coy. Wah payah lu. Masa sama perempuan aja ditolak? Gua bener sakit hati. Sakit hati gua. Emang secantik apa sih sampai lu bisa ditolak begitu? Ya nggak tahu lah. Pokoknya yang jelas gua ditolak aja. Cabut, yuk. Akhirnya saya pun pergi bersama teman saya, si Jenal, dengan membawa luka. Hari demi hari si Jenal semakin memburuk, mungkin merasa kepikiran lantaran cintanya ditolak. Yang akhirnya saya pun mengasih saran kepada si Jenal. Nah, Apa dik? lu kenapa sih gua liatin ngelamun aja? Apa lu masih kepikiran si cewek itu? Kagak dik. Gua cuma ngerasa sakit hati dik.
Lantaran dia itu gue paling suka banget sama dia. Tapi kenapa dia nolak cinta gue ya? Sabar nak, cewek kan gak satu. Ya udah, begini aja. Kalau bener lu sayang sama dia, coba aja lu. Coba apa, Dik? Gua punya kenalan. Kenalan siapa lu? Gua punya dukun, Pasti manjur. nah lo kalau mau ikut gua, nanti biar gua antar. Ah, lu, Dik. Kebahayain nggak? Santai aja. Yang penting kan lu sama si cewek itu biar supaya mau sama lu kan. Ya iya, Dik. Akhirnya saya pun bersama si Jenal bersepakat untuk mencari jalan pintas, yaitu ke rumah dukun. Akhirnya kita pun berangkat. 1 jam perjalanan dari rumah saya ke tempat dukun itu. Akhirnya kami pun sampai ke rumah tempat dukun itu. Assalamualaikum. 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 Wah, nggak ada, Dik. Kayaknya nggak ada orang. Ada. Kemana ya Mbak dukunnya ini? Waalaikumsalam. Ada tamu rupanya. Ayo masuk. Ada apa, Yang? Kasep pada datang ke rumah Aki. Gini Pak Ki, saya mau bertanya sama Aki. Tanya apa? Ini si Jena teman saya, dia lagi patah hati. Oh, masalah asmara toh. Iya Ki, kira-kira Aki bisa nggak ya nyembuhin ini penyakit teman saya ini nih? Gua mah normal, Di, bukannya apa-apa. Sakit hati kan karena ditolak cinta aja gua. Oh, gampang. Asal ada syaratnya. Apa Pak Dukun? Bisa ngikutin mantra Aki, pasti dijamin tok cair itu si ceweknya. Gimana? Gimana, Pak Dukun? Ikutin suara Aki ya. Tumbila di adu boxer ditinjuan kula pana bekilila beki bosen dages puguh aya ganti na. Aduh, gampang eta mah. Nah, bisa nggak lu? Kayaknya gua bisa. Coba ikutin. Tumbila di adu boxer ditonjokkan ku adina bekilila beki bosen dages puguh aya ganti na.
Akhirnya si Jana pun dikasih mantra oleh seorang mbah dukun itu. Dan tidak lama setelah dari tempat dukun, si Jana pun merasa percaya diri untuk menghadapi si cewek itu lagi. Akhirnya si Jana pun datang lagi ke rumah si cewek itu dengan tekad dan mempunyai keyakinan bahwa cintanya bakal diterima oleh si cewek itu. Sepada, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, kamu lagi, Jenal. Ya, kenapa? Begini Neng, Jenal datang ke sini. Jenal cuma mau bilang kalau Jenal itu masih sayang sama Neng, suka sama Neng. Kan aku udah bilang, aku tuh mau fokus dulu sama studi aku. Ngerti nggak? Kenapa sih maksa banget? Pokoknya aku nggak mau kita ada hubungan lebih. Cukup berteman aja, oke? Udah, pulang sana, aku sibuk. Waduh, gimana nih? Malah jadi begini. Gua gunakan mantra aja nih. Mantra dari Mbah Dukun. Tumbila diadu boxer, ditonjokkan ku bapana, bekilila beki potion, dages pugu aya gantina. Ngapain lu kumat-kamit gak jelas? Kayak orang gila, tau nggak? Udah sana pergi sana. Akhirnya setelah si Jenal menggunakan mantra dari Mbah Dukun pun tak mampu menembus cintanya si wanita itu. Dan si Jenal pun menjadi gila karena cintanya ditolak oleh wanita itu. Sepanjang jalan si Jenal menyanyikan mantra itu. Eta kunaon si Jenal gitu kan? Eta udah tuh kaulinanana mendukun sehingga nama jadi gitu tawaras. Walah, cinta ditolak, dukun bertindak. Edan mendadak ya wong melasa temen jan sinom. Bila diadu boxer, ditonjokkan ku bapana, bekilila beki potion, dagas pugu aya gantina. Bila diadu boxer, ditonjokkan ku bapana, bekilila beki potion, dagas pugu aya gantina. Obat ngaran kuring patelah saeb aisim kuring teh asli orang Banjar. Kuring bakal nyaritakeun naon pengalaman ngeunaan tetangga kuring. Nyaeta anu ngaranna Pak Toro. Anjeunna teh salah sahiji jalma nu beunghar nu aya di kampung kuring. Nyaeta tetangga kuring pisan. Wah, pokona mah geus moal mungkin aya nu teu wawuh kan ngaran Pak Toro teh. Kulantaran kabeungharanana leuwih ti jelema anu lain. Eta anu ngaranna Pak Toro teh saking kubeungharna
belaan meli tanah di mana-mana ge geus teu dibere. Kulantaran manehna geus loba tanah. Hiji mangsa kuring pas ngalewat ka hareupeun imahna. Nya nu dimaksud arek ka warung kulantaran ka warungna teh ngalewatan imahna Patoro. Atuh kuring ge papasan jeung nu ngaranna Patoro tetangga kuring. Kamana, Patoro nuju naon, Pak? Biasa bae ngopi, Selain kemana? Ka warung, Pak. Ek meser ududeun. Oh, Kade orang eta mah teu bisa nganjuk. Kudu cash. Ya atuh mangganya, Pak. ya Atuh kuring teh teu loba pamikiran nu lain dan ningali Patoro aya didinya. Tuluy weh kuring ngalanjutkeun nyaeta nuju ka warung. Gancangna carita kuring indit di warung saenggeus beres meuli rokok. Kuring ningali ka imah Patoro bet aya ambulan. Alah, nah bet aya ambulan ka imah Patoro. Aya naon? Atuh kuring teh ngarasa reuas. Da kulantaran eta nu kaluar tina ambulan teh paket karbung. Jamanna kuring ge dan sakur bisa nempokeun ti pajauhan jeung tetangga nu liana ge. Naon eta di mah Patoro. Kok macam gitu? Ya pede. Puguh heueuh. Ieu keur ngalikeun apana tempo we. Naon maksudna? gering gitu Patoro teh. Siga nama gering eta teh. Ya keluarga meureun. Ada warung kering. Tadi oge aya di makan ngopi. Aya kabar mah cenah ku Covid pamajikana. Ku corona. Si horeng kulantaran ayana ambulan ka imahna Patoro teh nyaeta pihak ambulan teh di rumah sakit arek nyandak pamajikanna Patoro. Kulantaran pamajikan Patoro teh beurang ku penyakit COVID-19. Cek buyur tetangga kuring Juliana atuh ambulan ge buru-buru mangkat deui sarengsena pamajikan Patoro dicandak. Atuh kuring ge tuluy beh balik ka imah geus teu jadi penasaran deui meureun mandak kitu ge. Bener meja cek batur teh bahwa pamajikan Patoro teh beunang ku penyakit zaman ayeuna. Saminggu nu tos kaliwat kuring menang kabar menang beja cenah mah pamajikanna Patoro teh maot dugi ka hanteuna. Atuh kuring ngarasa reuas aku nguping eta berita teh. Mang kamana? Arek nyaksian ieu we, nyaksian ieu pan meninggal Patoro istrina. Oh benar man, bener. Kayaknya ambulan adek datang deui geura.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telila bener ambulannya datang. Bari jeung disadakeun serineuna atuh kuring teh ngarasa sieun jeung ngadeg-deg lantaran kuring mah aya ngadenge suara ambulan teh ngarasa leuwas bari jeung merinding. Sarengsena eta ambulan datang ka imah Patoro, bener pisan istrina teh maot. Lantaran petugas rumah sakitna nyaram ngalayat ngalarang atau warga ge atau tetangga anu dareukeun teu wani ngadareukeun. Aku lantaran dijaga. Ya nu antuk nama eta si mayit teh tuluy dikubur ku petugas. Malah mah dikubur lagi pakai peti sagala. Sarengsena eta mayit istri Patoro dikubur atuh petugas rumah sakit ieu pada marulang. Warga-warga pada mulang ka imahna sewang-sewangan ngan ku heranana beta aya pengumuman bahwa rek ngayakeun tahlilan di imah Patoro atuh nu antuk nama kuring teh teu ngalakon tahlilan daku lantaran teu aya pengumumanana. Hiji wanci pas tengah peuting kira-kira ukuran jam 10-an kuring kagejahkeun aya hiji bayangan tapi ku kuring teu katempo saha-saha atuh daku lantaran kuring teh ngarasa ruas bari jeung sieun ku kuring eta bayangan teh diilang-ilang. Nya anu antuk nama eta bayangan teh mirip siga pamajikan Pak Toro. Apanan si Idi kai pamajikan Pak Toro teh bieu oge tos dikuburkeun. Geus teu aya di bumi alam, teu aya di kieuna. Terus eta saha? Naha geuning beuti mirip pisan siga pamajikan Pak Toro. Kuring ningali kejadian serupa kitu teh, kuring langsung buru-buru asup ka imah. Nu dimaksud sok sieun eta makhluk teh nyamperkeun ka kuring. Geus aya sapaparapat jam kuring di jero imah. Kuring oge noong tina jendela. Noong keluar nu maksud kuring rek nempo kaayaan di luar. Eta makhluk teh masih aya teu eueuh. Barang red ku kuring ditingali eta makhluk teh tos teu aya. Kuring ngawanikeun muka panto nu maksud hayang ningali lebih jelas. Larang panto ku kuring dibuka, bener weh wujud sosok penampakan eta teh tos teu aya. Nya kuring oge lega asa plong hate aya tos ningali taya kitu mah. Nya kuring asup deui ka jero imah. Barang panto imah ku kuring ditutup, kuring can oge nepi ka panto kamar kuring. Kuring ngadenge naha di saluareun imah aya nu kaketrok. Isaha anu keketrokan panto atuh kukuringnya dibukakeun panto teh. Pas kukuring dibukakeun
beta aya sasah barang ku kuring dilungak longok kuring nempo aya hiji sosok anu keur ngajanteng handapeun tangkal nangka barang ku kuring disidik-sidik nah habat eta sosok teh jiga pamajikanna Patoro atuh kuring teh ngarasa sieun bari jeung reuas kuring dirinya ngahuleng kasima kulantaran eta sosok teh bet ngaluarkeun sora nu ceurik bari jeung posisina teh lukangan ka kuring jaina cicing teu bisa usik kuring terina rek asup iwah oge asa berat ieu ngelengkahkeun suku kuring kok ayana kejadian sarupa kitu kuring bebacaan sebisa-bisa pas kuring bebacaan nah bet eta sosok teh jadi malik ka kuring manehna nempok ka kuring matana bolotot beungeutna sepak siga nu ketihan kuring terus maca doa jadi maksud sangkan eta teh ngelarkeun anu jadi jurig eta tapi begitu tarik kuring maca doa teh kalah beuki nyamperkeun ka kuring eta jurig teh sadar eta jurig teh asa beuki ngadeukeut jeung kuring akhirna boga tingku soak nu akhirna kuring oge teu sanggup anu tungtungna kuring teh inget di bumi alam singkat cerita kuring kahudangkeun ku nu jadi bapak kuring harita wanci teh jam 5 subuh nyameureun bapak kuring arek ka masjid salat subuh terus ningali kuring sare dina lawang panto nyameureun bapak kuring oge ngerasa aneh nah habet kuring sare di tengah lawang harita kuring can wani nyaritakeun naon nu ku kuring geus kaalaman tadi peuting kuring langsung asup ka imah nu dimaksud kuring rek langsung mandi ngarah awak oge fresh deui hari pas kuring mandi kuring bet ngadenge dina suara pangaras masjid aya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun barangku kuring di denge-denge teh anu maot deuna teh bet patorona si horeng meureun sosok nu penting ku kuring di tempat teh eta teh sosok anu rek ngajemput patorona nyaeta pamajikanana nu arek neang Patoro dina mautna eta keluargana Patoro kuring mikir si horeng senajan harta sakitu lobana dunya sakitu lobana eueuh anu bisa dibawa ku Patoro ngan sakur ninggalkeun budakna
nyaeta dua awewe jeung lalaki. Dunyana anu sakitu lobana, mobilna anu sakitu lobana, tanahna anu sakitu lobana. Orang teu bisa jadi jaminan pikeun pibawaeun mautna. Kulantaran Batoro teh beungharna teh si horeng lain beunghar anu sawajarna, tapi beungharna teh beunghar karena geus boga perjanjian tadi mantak kuring nan sakuru bisa merek pepeling si horeng dunya mah lain udageun, sabab dunya mah bisa dipake nulungan pikeun poe akhir poe pamungkas nyaeta maut di pingareunana. Sakitu bae carita di simkuring. Hatur nuhun. Ingat bahwa setan akan selalu ada di sisimu dan akan selalu menghasut kaum Adam dan Hawa sampai akhir zaman.